kan sering menjadi sabab cinta teh 5. Sabab cinta 5. Kahiji sabab hirup, kadua keindahan, katilu jasa, kaopat kebaikan, kalima keselarasan. Itu sebab cinta. Pertama sebab hirup, nyawa. Naon wae lu ngancam nyawa dibiayaan sok. Wah kering oe. Nah sieun maot pam. Sabar puluh juta ditebak sok. Aya mah jang mayarna. Jang nyalametkeun nyawa. Boro-boro jang hirup, jang kelancaran hirup, leungeun, pausahaan, babaturan, keluarga anak pamajikan, kelancaran hirup. Tanpa keluarga hidup mau lancar, tanpa babaturan hidup mau normal, tanpa perusahaan hidup di normal. Nah ini kelancaran hidup. Selama mendukung karena kelancaran hidup, tengah dukung ditutup toko lagi. Soalnya pemajikan yang dilakakan, kira-kira apa talak di rumah? Atau aku salaki ngadorek-sakeun minta talak mah? Minta talak. Boro-boro salaki pamajikan mau pintu, ayo bapak teu aku anak. Hah? Ayo senyuntungkeun. Jadi jelas lu paling dicintai itu jelema pribadina sorangan. Nu lain mah nomor sekian selama membantu. Ketika teu jos yang ka mana ge panti. Babaturan selama mendukung, geus ngadukung babaturan ngareksakeun putus. Di kehidupan dicintai itu jelema. Nu kadua kebaikan jelema boga kaalusan tidak hukum bisa ge. Kafir yang didukung pedak membangunkeun ka mereka rektor datang ke masjid pakai sorban mejo pakai kopiah dicari utangan di hari tanggalin nunggu ke Alfamart maka mau diutuh beneran teman-teman ikut kafir ya teh saking cinta-cinta teman-teman ikut kafir non muslim cuman cinta itu mah tinggal diutuh beneran tuh kebaikan karena kedengarannya bahwa lama lagi membohong kawan aja gitu kan aduh ini sukses diterima sama meh nanya teh barang gere heula nih kita kedengarannya anu dijodohkeun ku kolotna nih Pak Mumbungnya Pak Mumbung udah dijodohkeun geus kawin mah orokan ini kan nya orokan dan jadi cinta nu minta kebaikan mah masakeun mah dikarunya ya kebaikan. Wah, sebab cinta kebaikan, katilu keindahan, bukunya gelis, jalan ke Malati, kaset, Bambang gitu, kumisnya ngejepit, keindahan. Batu akik ini udah pada keindahan. Bonsai, warnanya bonsai, terus ada janda bolong, emang janda itu bolong gitu, janda bolong. Dibeli sama orang Pak, bangsa kikot ngakut-ngakut. Itu keindahan. Kaopat kebaikan. Jelema teu berjasa ka urang. Urang teu dibutuhkeun kumaha. Kaset-kaset henteu. Bahkan terpaut puluhan tahun ke belakang. Tapi paham manehna teh bola seorang tokoh berjasa. Kan dipasang-pasang foto nage pangeran di Ponorogo. Dibeli. Emang kita gimana? Lain. Guru mana? Lain. Mana diuntungkan ke Ponorogo? Dilenon. Pilih. Resep jelema halus berjuang gitu. Menghina Imam Syafi'i wani pae. Kan gitu. Imam Syafi'i digogoreng gelut cek aing. Eta mah gelut. Aki maneh Imam Syafi'i? Da lain. Pusing bere henteu. Mana orang baik? Urang ngareuna aya jelema halus akhlak karek panggih sebenarnya ya. Karena pakai panggih itu sebab cinta. Kebaikan. Kaopat kalimana litana sudil arwah. Selaras ruh, ini selaras jiwa. Standar pengertian paling deet budak
resepnya di budak deui saung ngariung mun riungannya mun keur hajatan ge belah itu anu 50 tahun laluhur ngaropi anu 30 tahun ka harap udah yo sing harahoh gitu. Budakna ulin pun kasih jeung balon. Teh jeung sajajarna. Moal hayangna teh budak hayang balon ngalung jeung aki-aki ngopi. Moal. Dik si babadna di tanah subil arwah. Jadi tanah subil arwah teh nu soleh jeung nu soleh, nu badung jeung nu badung. Karesepna gitu. Nah ieu urang hayang rapeur cinta budak ka Rasul tah. Ci tilu lima pilih sok. Nek dikenalkeun nu mana ka budak Rasul. Nek dikenalkeun keindahanna, nek dikenalkeun kebaikanna Rasul. Nek dikenalkeun jasana, sampai ka bor-boran getih Rasul mempertahankeun keselamatan umat. Sok beulah waosna ge Pak. Sampai ka wajahna pamunten berlumuran darah. Di hujanan panah dina perangkap Uhud sampai kata asi keman 40 sampai kabaru jangan sahaja Rasul lebih akan sampai karena nonton kurban dan untuk mampunya Rasul maka kayak urusan di umati hoyong keselamatan umat lama disebutkan sebab kehidupan atau populerkan sadaya jagat raya ayeuna sebab Rasul laulaka lama khalaqul aflak aja dina sholawat anu populer terutama di pengusahanya populer sholawat mu'abbad terang sholawat mu'abbad para pengusaha sholawat mu'abbad disebut sholawat rijalul ghaib antus sholliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dham li kulli mawjud. Jadi sebab utama Muhammadun kullu ma fil qawli madharuhu. Muhammadun kullu ma fil qawli madharuhu. Nabi Muhammad segala nu aya sebab hijrna ti Rasul. Kurang dari ayah sangu ayah nangkaret Kanjeng Rasul. Saya nu ayah karadapan ku urang baik materi, benda-bendaan ataupun sifat yang akhwal, kurang jadi punya ilmu, kurang jadi Rasul kepacoranan.